meri. Namun mungkin digolekeun moal ada saung di bang di mana tata di pahok udah. Jatuh udah. Di peta halus kan malah seperti gitu. Kumaha mun awi bahanna teh itu. Nah, ada suka anu kieu mah. Da putung meri mah matuh ah. Terus potong mungkin tak betul sajengkal dipiceur. Tak eta lu alus jatuh. Lu dipiceur mana? Nah, Terus kumahakeun ku urang eta na? abi ke nek tukang tukang nyanu aya sareng urang bieu anu nyanu bikeun tah ieu tah teu meri. Pijut meri. Eta mah aya deui di mana eta na. Ye baru aya deui palakian. Oh, eta mau jet tuh aya nyanu mah. Nyanu mah jet. Urang mah Kayak logika. di urang lagi merina ge eueuh di urang mah nya. Nah, Gimana aya? wah urang mah di Tangerang mah. Wah, meri 5.000. Heeh. Masih. Jika tambah hebat di Tangerang meri wah. Nu uwa umpamanya 1.000 merinya. Ah. Mang Basur 1.000, urang 1.000. Ge hijikeun. Misa sore mah wah. Gelona meri tah. Misa sore mah dan nu si Mang Basur bakal itu kan. Nu bakal dieu, urang di dieu cicing ge. Can adu ngajun nanti balik gitu. Macu teh balik. Ngigi ge balik kok. Iya. Tanya apa? Dia rawa bebarengan. Tapi pecut naman teh di jampean meureun teu. Tah eta justru eta wa urang nu mata dia. Da moal-moal mungkin soalnya di pawang ulaheun. Hah. Eta ge. Jual teh gantian lebih ulaheun wa. Oh mata Berarti ku eta aya-ayaan. mata ku dipaok teh nya. Belum minta dibentam. Moal wa misalnya. Ngan kecil lemur sabarana mangga kita tukaran deui. Tah alus teh wa. Alus teh mah kitu. Heeh. Ngan jam gobu cenah kitu. Tah urang can ilmu nyeunah mah eta. Eta ilmu nyeunah Oh. teh wa. Ilmu nyeunah teh sim. Ilmu nyeunah teh simpan di luhur di rumah. Heeh. Gitu asup rumah teh pamajikan teh mah mungkin pamajikan disarumahkeun mau ngeueuh pasti kan maksudna kayak di mana nu kolot nu kadua katilu rumah kita aku we Heeh.